Panatokta biilahiyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panatokta maka ngucapkeun anjeun biilahiyati kan sifat kapangeranana Allah. Ngucapkeun anjeun sifat ilahiyahna nu ditaatan ku sarerea ilah teh. Ilah uluhiyah ilahah ahadiyatul jami jami haqqaiqil wujudiyah. Sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh katujudiyah. Ucapkeun anjeun sabab ku Allah anjeun teh dititah asadaka qabla ayastasidaka. Di alam arwah anjeun teh disaksikeun rohani anjeun teh ka Allah asadaka. Min qabli ayastasidaka tina sami di dunya dititah maca syahadat. Di dunya dititah maca syahadat urang teh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah memeh ayeuna jasad nu dititah maca syahadat di dunya asadaka di alam arwah disaksikeun geus ku Allah teh ka Allah. Matak ceuk Allah alastu birabbikum. Aing anu ngurus maraneh teh atawa lain ditanya urang. Qalu ceuk sararea muhun Gusti anu ngurus abdi teh. Rohani nyahun bareto teh ku Allah urang diturut diurus teh. Nu matak anta insanun ma'ruf anjeun manusia sotenan. Lamun nuturkeun roh nu bareto qalu bala. Lamun nuturkeun roh nu qalu bala urang teh manusia. Tapi lamun teu nuturkeun roh nu qalu bala eta teh rupana manusia teh wungkul. Akal nama akal doma. Taksia ul basiro al mu'abbaru biduril akli dipaparian kualatan nur basiro. Nur basiro teh mana eta nurul akli. Mu'abbaru binuril akli basakeun nur akal. Kumaha nur akal teh ieu teh asalna eueuh jadi aya barang jeunan ceuk akal mesti kudu aya nu nyieun. Sanajan can katingali nekadkeun aya nu nyieun. Teh saha ilah Allah. Nah, jadi urang teh atuh aya percaya iman ayeuna yen Allah aya sanajan can kapanggis dalilna aya ieu anu dijieun. Di mana aya anu dijieun eta aya anu nyieun. Nekadkeun aya nu nyieun. Ku Allah dibere nyaho teh iman kana aya anu nyieun teh. Ahli dohir alusaten mun aya iman ningali pare montok iman aya sabab pare montok teh aya nu nyieun montok. Nu montokna teh ilah diturutan ku montok pare dala biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi. Nuduhkeun Allah ku ayana asar afal Allah nuduhkeun kana ayana asma Allah ya qadir. Hedat nu bisa ngamontokeun kana pare ya murid hedat nu boga karep matak pare dimontokeun. Lain eta wungkul kabeh sakonditatis ku Allah eta Allah aya bisa jeung aya karep. Gula amis bisa ngamiskeun boga karep nu tak gula diamiskeun teh. Uyah asin cabe lada tarasi anyir tah boga karep kumaha karepna karaos ku urang lamun hayang sambal ngeunah rekuh cabe jeung uyah gula pecin tambah nama ke jengkol ngora soel nama disiapkeun ku tah sina urang teh ngadareluk ke dahar teh tentrem dina dahar sabab sambalna ledok tah aya jengkol ngora alusna mah kudu bari jeung eling ka Allah
paling sambal ngeunah ari urang mah sabab aya sambal ngeunah jeung jengkol ngora resepna teh kana jengkol ngora jeung sambal ngeunah pohon nu ngalangkung ge teu ditawaran gitu tuh tak urang teh dimusahadahkeun ti ditu nepi ka ayeuna di dunia dititah maca syahadat panatok tak bilatihi maka anjeun ngucap kana sifat ka pangeran Allah bima ya dulu ala uluhiyatihi ku pagawean ya nuduhkeun ieu mah ala uluhiyati kana sifat ka pangeran Allah ku pagawean nuduhkeun kana sifat ka pangeranan Allah ta ima ayeuna kulisan ima ayeuna ku tingkah mun ku tingkah ayeuna salat waktu lohor ngalakonan salat lohor mimitina ge Allahu Akbar Allah nu akbar dina keur salat teh nuturkeun sakumaha ceuk Allah ngaran salat mah rukun nu 17 niat takbiratul ihram nangtung maca Fatihah ruku jeung satuluhna ruku teh tahan Allah dina salat teh sarerea dina lohor teh aya ruku aya itidal aya sujud diturut ditahan Allah itu agung Allah anu marentahkeun salat lohor matak ngalakonan salat lohor jadi sanajan udu jisamsu kara diseungeutkeun ge kusrukeun we dan geus datang waktu lohor kumaha lamun kieu kagok atuh daya udu jisamsu satengah nade datang waktu lohor engke we tuh teu dilakonan engke geus salat geus urud di samsu seep jadi dibandingkeun salat lohor jeung urud di samsu sapotong deui inget keneh kana urud di samsu sapotong deui ye cenah kumaha mun kieu salat dipaksakeun keur salat teh inget we kana urud di samsu tuh matak mending seepkeun heula we cenah ududna engke salatna teh seep di samsu geus seep ge ududna inget wae lah kana udud mah henteu salatna ayeuna akhir tuh tinggalin salat berjamaah batur mah ye tinggalin berjamaah sarakaat salat lohor teu bisa saren pi ka subuh saking imanna ayeuna geus kandel dina eta salat berjamaah betahna salat berjamaah tinggalin teh teu betah tah karci sawarga mah nu teu betahkeun tinggalin salat berjamaah anu betahkeun tinggal salat berjamaah mah karcis neraka eta teh karcis neraka mah betahkeun teu berjamaah salat karcis neraka eta teh karcis surga mah teu betah tinggalieunana salat lohor sarakaat tinggalieun teu bisa sare nepi ka subuh ada urang mah sakabehna salat lohor tinggalieun ti awal pi ka akhir tiba nepi ka salat subuh itu karcis neraka ampun uluhiyatihi adoh wahirun dohir ta sifat ayeuna ka pangeran nu dohir dibacakeun tulisan la ilaha illallah ta eta la ilaha temanana eueuh ditaatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah ayeuna jasad nu ieu salat lohor dageus waktu lohor najan keur kagok pigawieun satengah kotak deui ge udu sapotong deui atinggalkeun sok sia lektor cicingna kotakan da mane teu kaparentah salat lohor aing mah kaparentah salat arek salat lohor tancebkeun eta lektor mana kotakan urang mah hanya teh ka masjid udud kusrukeun hayang keneh ke sampeur deui kitu teh ayeuna jawarih tegasna pirang-pirang anggota adohiratin dohir tah anggota nu dohir nuduhkeun kana ayeuna Allah nu agung nuturkeun sakumaha ceuk titahanana kakarek arek ge dititah waktu lohor geus eureunna lektor teh tuh wahada anu tutur eta kitu terodiun disani eta nu balik anu kanu kadua mana ta kamari nu kahijina mina suhudi wal fikri
aya nu musyahadah jeung aya nu tafakur. Nu tafakur masalikin, nu musyahadah mun ka makom majdub tah. Anu kadua mah eta nu tafakur. Ieu mah baligna teh ka nu kadua. Bahwa nu kadua teh nyaeta al ishadu nyaksikeun. Nyaksikeun bahwa kuring teh ngagungkeun ka Allah pikalisana Allahu Akbar. Ceuk mimiti salat teh tuluy praktekna dina salat minta kana rukun 17 nangtung maca Fatihah jeung satuluyna. Nah, ishadu nyaksikeun yen ku Allah dititah urang membacakeun 2 kalimat syahadat biqaulihi kalam dawuhan Allah. Wa qauluhu jeung dawuhan ki musannif jeung ari dawuhan ki musannif wa tahaqqaqat jeung nganyatakeun di ahadiyati ngari sifat kanunggalan Allah. Naon al qulubu piang perang hate wal asraru jeung piang rahasia ya Allah. Nganyatakeun ayeuna kana sifat kanunggalan Allah hatena numatak hatena nuturkeun kana tasarruf Allah nepi ka sapar sani ukukil a'la dihadot wahidiyat. Mun keur ayeuna sujud ieu teh Allah nu nyujudkeun abdi. Abdi taat ka ilah sujud kuat disujudkeun. Abdi kuat disujudkeun jeung abdi nyaksi kana gawe Allah nyujudkeun abdi. Abdi keur sujud disaksi ku Allah, abdi nyaksi kana gawe Allah nyujudkeun abdi. Takokot nganyatakeun bi ahadiyati kan sifat kanunggalan Allah. Naon al qulubu yang perang hatena, jadi hate heula yen urang rek sujud teh ku hate geus kaplong ieu teh pagawean sujud titahana Allah. Buk ayeuna sujud keur sujud teh Allah anu nyujudkeun abdi jeung abdi rasa disaksi ku Allah keur sujud. Gawe Allah nyujudkeun abdi kasaksi ku abdi, abdi ge rasa ku disujudkeun. Wal asro jeung pirang-pirang wasaro iru jeung pirang-pirang rahasia. Jeung pirang-pirang rahasia Allah. Dina nu ku Allah tadi damel tak ya rahasia teh. Rojiun eta nu balik lil awali kanu awal mana anu nepi ka makom majdum. Balik kanu awal ka makom maju makom musyahadah. Wahwa ari itu ayeuna anu awal teh al ishadu eta nyaksikeun Allah taala bareto di alam arwah alastu birabbikum rohani kabeh sina nyaksi kana padamelan Allah. Rohani kabeh nyaksi kana padamelan matak ngajawab rohani teh qalu bala muhun Gusti anu nasarup abdi. Abdi teh ditasarupku Gusti lain abdi wungkul sakabehna anu mawjud ku Allah didamel. Nu matak ceuk akal susabab aya didamel ku Allah. Allah teh aya ngan kapanggihna Allah teh hiji ayeuna lamun ahli dohir ku akal anu balik ayeuna ka Allah. Lamun ahli batin nepi ka jadi yakin arifin anu jadi marusahadah ayeuna ka Gusti Allah. Wayah tamilu jeung narima pantas naon annal makna dalika sanya harti eta ishad teh eta anallah taala sa Gusti Allah taala eta kasapa ngabukakeun Allah li arwahi kana piang-piang roh. Jadi ihtimal karena yana harti Allah taala ngamusahadakeun ka urang teh eta Allah ngabukakeun lil arwahi kana piang-piang roh. Roh sararea dibukakeun ku Allah di alam arwah. Aya alamul gaib tegasna di alam gaib. Alam gaib teh lain alam dunya ti alam arwah, alam arwah teh alam malakut, alam nu jicingan ku para malaikat.
para malaikat di alam malakut, ayana orang di alam dunia, tapi rohani mah di alam malakut aya rohani orang diwawuhkeun jeung malaikat. Nah sababna sarua pada di dasa alam. Ari malakut di alam malaikat, alam malakut. Rohnya di alam malakut, alam gaib ngaran ceuk ti dunya an uluhiyati tina sifat kapangeran Allah. Dibukakeun ku Allah taala nu ditaatan teh eta teh Allah matak la ilaha illallah. Eueuh ditaatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah. Rohani nyaksi kana yen ayeuna Allah ditaatan ku sarerea. An uluhiyati tina sifat kapangeranan, wa ahadiyati dati jeung sifat kanunggalan dat Allah. Sifat kapangeranana sifat kanunggalan dat Allah. Nunggal dat Allah teh henteu loba. Dalam Allah loba mah aya bilanganana. Lain ge ayeuna Allah nu aya bilangan ari urang Arab mah kusi pangeran teh loba luhureun Ka'bah teh 360 eta teh pangeran urang Arab teu mahi 360 teh ceuk urang Arab teh ta ari urang mah hiji ngan mahi ka sararea. Jadi sararea teh diurus kuno hiji mahi urang Arab mah 360 pangeran teu mahi. Memeh Kangjeng Rasul diutus mah geus diutus Kangjeng Rasul mah eta nu 360 teh muruluk ti Ka'bah teh areuweuh pangeran teh tah anu matuh mah itu teh hiji tah anu bener nama pangeran teh tadi mana-mana geus kabeh loba pangeran nu hiji eueuh sadunya eueuh anu pangeran kasaurang tauhid geus eueuh tah diancurkeun dunya sakabehna. Wa hadiyatu qayyumiyatihi jeung sifat kanunggalan qayyumiyah Allah jeung sifat kanunggalan qiyamu binafsi Allah ngurus Allah nu ngurus qiyamu binafsi teh nu ngurus Allah. Jadi kabeh ge kakiaman kaurusan ku Allah. Nabatat, jamadat, hayawanat, domba, sapi, jeung munding manusia ge kabeh kaurus ku Allah, kakoyumiahan, ka tangtungan ku Allah, kaurusan ku Allah kabeh ge. Eueuh nu teu diurus ku Allah kabeh diurus ku Allah ngan urangna teu inget ka diurus ku Allah. Soca awas teu inget diurus ku Allah, cepilna nguping teingat diurus ku Allah, tanganna kepat teingat diurus ku Allah, rarasan teh soca awas teh beunang kuring awasna teh cepil nguping beunang kuring tangan kepat beunang kuring mata ku Allah sakapeung waktu gering sia socana teu ningali cepilna teu nguping tanganna teu kepat sampean teu ngalengkah supaya ngarasakeun nu dia aku kumaha anu manehana teh tageuning teu bisa nyageurkeun kanu gering teh dinasehat ku Allah matak urang dibere gering ke di alam dunia teh garering atuh lantaran lolobana teu aya eling ka Allah ai keur cager mah pana ari gering mah lumayan teh asa deukeut kana maot tuh cenah dibere inget keur gering mah kana maot mun ayeuna sadinten sawengi teh ingetna kana maot teh 22 kali rek dihijikeun jeung para suhada jeung para solihin jeung para sidikin urangna teu dekeun inget ku cager jeung beunghar mah matak ku Allah dibere gering matak atuh ari teu inget ayeuna keur cager mah sok nyieun jalan inget kana maot nyieun pasaran atuh tah geus aya pasaran tagogeun deket lawang panto dapur ngara supaya aya rek ka sawah teret kana pasaran mulih ti sawah teret kana pasaran si pasaran teh ngomong
cek pasaran undur ilaya biaklik anal muhaya linaklik undur ningali marasa kabeh ilaya ka kaula cek pasaran sok tempo kuring cek pasaran anal muhaya linaklik dewek teh cek pasaran dicawiskeun mawa anjeun ti imah ka pakuburan. Loba pasaran bangsa kuring nu mawa bangsa anjeun tan matak alus mun jalma teh inget ayeuna kana maot nyin pasaran supaya ingat kana maot. Cek batur mangkeun naon pasaran keun tong tatanya sing teu ngarti maka dewek sadewekeun we dewek mah tong dicarek jelema ngarti eta teh yang ingat kana pasaran ngan teu dekeun ngarti da keur beunghar matak nu beunghar mah tarapati inget kana maot tak dibere gerina ge ripuh eta teh da loba duitna teh tatambahna ge teu cukup di puskes eta teh Tasik, Bandung, Jakarta duitna seep sabareh dibikeun ka dokter. Inget tiap ayeuna gering batur ge maot. Ai teh inget teh kana maot mah disampeureuh ku maot nu gering nu cager oge. Aya nu cager teu gering heula nu beunghar teh maot teh tah. Anu ku resepna we lalajo nu beunghar maot mah angot mun di Karawang mah. Ceuk urang Karawang mah lamun nu beunghar maot 1 hektar ieu teh nya buruh jalma anu maca Quran 40 poe di pasaran di pakuburan. Tuh santri gen daekeun maca Quran di pakuburan. Kajenting jalma tara salat ditungguan we di pakuburan bari maca Quran. Da diburuhan 1 hektar. Tuh malah teh ulah diborong ku sorangan. Kuduna teh 40 jelema we kitu teh ngara 40 puasa poe sewang. Tuh naon sababna sabab ceuk ajengan. Tuh di mana geus 7 lengkah engkena bakal ditakon ku malaikat mungkar jeung nakir. Ari teu ditinggalkeun mah moal bakal ditakon ceuk sasangkan teh malaikat mungkar jeung nakir. Matak mending muruhkeun nungguan ayeuna pasar, nungguan pasarean. Ari ajengan pinter deui lah. Eta teh nu beunghar teh korek. Ayeuna rek muruhkeun nungguan tuh pasarean atuh teu bisa kadahar rezekina dina keur hirup geus paeh atuh kadahar ku rezekina ku santri. Lumayan santri teu mekel ge aya tungguaneun di pasarean. Lumayan mising unggal jam diganti pada hayang sarea sajam sewang lain. Tah dibere dahar kudu disabungkus saja bere dahar terus gitu pan lumayan. Eta bener lamun anu can ditinggalkeun ku malaikat teh ditakon gitu lamun kitu mah untung anu para keun eta mah kitu tekadna da padahal malah mising teu ditungguan mising ditungguan oge da eta mah rohani ditanyana ge kusaha ku malaikat beda alam malakut mah di alam malakut urang di alam mulki tah teu kaharti pagawean di alam malakut ku urang mulki mah teu kaharti sabiasana euna ku akal tabii kudu teh ku akal rohani da ieu mah nu nanyana ge malaikat kasakana rohani tuh jadi nu dikubur oge ditanya teh rohanina gatena. Kasapa lil arwah wallahu misawab.